Geus di mana, Cek? Geus rapat jak ibu-ibu pengajian. Grup pengajian ge meuni kudu rapat. Kos anggota DPR wae. Jeung deui naon coba nu rek dibahas. Paling ge ngaromongkeun eta nya. Pak Ustad nu kamari morosot sarungna. Sembarangan. Tapi da aya ngomongkeun eta ge. Tadi teh ngabahas soal seragam. Heueuh. Zaman ayeuna mah ibu-ibu pengajian ge bajuna kudu sarua, kudu seragam. Geus kawas pemain bola we. Nya kudu atuh. Kan bisi diundang ka Mamah Dede. Nama tak naon lamun misalkan teu make baju nu sarua. Da meureun ngaji teh arek tolab ilmu, lain rek fashion show. Ece mah can paham. Emangna naon gitu? Salian pingeunah di deuleu, di make baju seragam mah anu ronghod jeung nu peto teh moal katempo. Aka sarua we jeung nu geulis. Ronghod mah ronghod we. Eta baju oce ning halus. Ya alus atuh. Da teu tuman make nu butut mah. Meulina di mana eta? Baju ieu Lin. Abi mah meulina di Davana Gallery. Di Davana Gallery menjual lebih dari 100 brand baju muslim anu sararae. Seperti anu keur dipake ku abi ieu. Namina Alula Dress 3-in-1 yang cukup dengan satu dress bisa didamel 3 model. Didesain dengan kerah yang agak rubah dan tambahan overall yang bisa dipasang dan dicoplokkan dan desain lengan yang agak melendung membuat dress ini semakin cantik. Terdapat resleting di bagian hareup memudahkan ibu-ibu yang masih nyarusuan. Dress ini juga cocok untuk kalian yang suka mesakan kue di tempat hajat karena terdapat saku yang jero. Model gamis yang ini juga tidak kalah cantik loh. Namina Safia Set by Alwa Hijab. Didamel tina bahan premium Toyobo S, gamis ini semakin nyaman saat dipakai. Desain roknya juga sangat unik karena ngagaduhan 3 garis silang kombinasi bahan serta ditambah aksen ruffle dan garis di bagian manset. Untuk di bagian hulu aku menggunakan ciput yasmin, ciput salur premium yang bahannya super halus dengan ketebalan yang pas sehingga tidak akan membuat kita merasa bonge saat memakainya. Ih, arah halusnya. Nyaho atuh. Tong hilap meserna di Davana Gallery. Oce ge rek meuli angke. Engke iraha ieu teh. Lamun geus cair BLT. Wah, alhamdulillah ya. Panon poe hari ini begitu mencorong. Kenapa jemuranmu yang rawa itu tidak kau hiarkan? Ah, diamlah. Aku sedang sararangek. Jemuranmu itu dari kemarin tidak kau poe, Marimar. Kau tidak takut bajumu menjadi baru hapek? Ah, biarlah. Biarkan saja bajuku kepalang bararau. Memangnya kau itu kenapa, Marimar? Sudah beberapa hari ini aku mengalami hese modal. Biasanya itu penyebabnya dari makanan yang kau makan. Iya benar. Beberapa poe ke tukang, aku sempat makan jamu atah dan lumayan loba. Nah itu, karena dengan mengkonsumsi jambu atah yang berlebihan bisa menyebabkan wadukmu menjadi teas. Terus gimana dong? Coba deh, kamu minum obat pelancar modal. Tapi aku belum dahar. Ya makan dulu lah. Apa hesenya sih? Iya sih, kebetulan aku juga perih beteng. Tadi kau masak apa? Wanginya kok sampai melengher ke rumahku. Oh, tadi aku buat sambal terasi. Kok bisa sampai sengit begitu? Ya iyalah, soalnya terasi yang kupakai terasi merah matang by Toserba Bandung yang terbuat dari bahan-bahan berkualitas dan cara pengolahannya yang higienis membuat terasi ini terasa enak dan juga aman untuk dikonsumsi. Tersedia 3 varian, mulai dari terasi bubuk matang merah, terasi bakar, dan terasi bawang. Pokoknya recommended banget deh buat kalian para pecinta sambal terasi. Terasi ini sudah terjual ribuan piece loh di TikTok Shop karena penggunaannya yang sangat praktis seperti terasi merah matang ini. Tapi ada loh yang lebih praktis. Apa? Minta saja sama terasi darimu yang udah siap untuk dihakan. Bruh. Yaitu Revenge the Pet. Merakun siapa? Atuh datu bisa bahasa Inggris. Ya aja ratu. Bos pang belikan bedak yang orok cing. Bedak ker orok. Oh, ker orok. Naon ngarana? Cuson. Asen. Cek. Boga duit ti iste. Oh, teu boga. Taraneun duit na jero kulkas. Ih, maksudna teh duit simpenan Cek. Duit tendeunan.
Tah dasok diteurun ari duit mah tara digigiwing. Ih, maksudna teh duit anu teu dipake euceuk. Ari ngaranan duitnya pasti wae dipake. Moal aya duit anu teu dipake, kecuali duitna geus teu laku. Ah, si Ece mah ngomong wae kitu teu hayang mere nginjem duit. Syukur wae ari ngarti mah. Ih, saha itu lalaki meneh kasep. Ning ari kanu kasep masih kene katempo. Masih kene awas. Ari kana aksara Quran geus teu katempo, mun sok hararese diajak tadarusan oge. Aslina euceuk mah geus teu pati awas kana aksara Quran mah. Ngaji ge jadi balelo adi teu ketempo mah. Era we atuh ngajarkeun we teh belul ngaji. Atunya make keler we naon hesena. Ah, pan nyaho boga irung lemunung. Jadi sok tara nyangreud. Ari make kacapanon teh. Oh, berarti Ece mah kudu make ieu. Quran anu tulisanna Nagara Rede. Tah eta memang aya. Nya aya atuh. Tah, nu kieu Qur'anna. Ini adalah Al-Quran Lansia Al-Mahira. Didesain khusus dengan menggunakan huruf yang besar, jelas, dan juga tegas. Disusun menjadi 6 jilid mushaf yang berukuran A5, sehingga nyaman dan juga ringan saat dibawa. Al-Quran ini cocok sekali untuk aki-aki atau nini-nini yang penglihatannya sudah mulai mabur. Selain itu, Al-Quran ini juga mempunyai berbagai macam kelebihan. Salah satunya terdapat petunjuk wakaf ibtida dan tajwid yang berwarna. Packagingnya juga sangat cantik loh. Terbuat dari box premium, sehingga tidak usah khawatir boxnya akan babari rusak selama Al-Qurannya disimpan secara tarapti. Al-Quran Lansia Al-Mahira, besar hurufnya, ringan bawanya. Ah, nu kieu Al-Qur'an mah. Ayeuna mah geus eueuh alesan deui. Ece kudu milu tadarusan. Da iraha kitu tadarusana. Engke sore. Mal bisa engke sore mah. Ece mah geus moal bisa deui wae. Teh ka mana kitu? Rek neangan simut jeung si Liminho. Dibuang sayang. Hiji 2 kilo. Naku naon atuh bet diga. Udah. Hiji 2 kilo. Naku naon atuh bet bisa putus. Udah. Hiji 2 kilo. Naku naon atuh bet bisa. Udah. Hiji 2 kilo. Naku naon atuh bet make bisa putus. Putus. Hiji 2 kilo. Naku naon atuh bet make bisa putus. Bet bread prot. Hiji 2 kilo. Nah sagala bisa ikut campur eta. Hiji 2 kilo. Lalaki sigak sok. Sama tasi. Dibuang sayang. 2 kilo. Tidak, memang kenapa? Kilo. Agar aku si gambar roti. Kilo. Agar aku si gambar. Kilo. Mungkin aku keterlalu kadigera. Ah, atasi matasi. Nama. Gue mah. Hiji 2 kilo. Aku ngefans sama banget sama. Hiji 2 kilo. Aku ngefans banget sama dia. Takutnya kue rusak di perjalanan. Kue. Udah mirip belum kata si? Kilo. Sama tasi. Bruh.